Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Selma Redatul Asyimurikat kelas 11 sosial 2. Ibu guru nu dipihormat sarta rerencangan sadaya nu dipikareus. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nu parantos masihan urang mangpirang-pirang nikmat ka urang sadaya. Tahilap sholawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang nyaeta Habibana wa Nabiana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanggo kulawargina, para sahabatna, dugi ka urang sadaya salaku umatna hingga akhir zaman. Amin. Kuring ngadeg di dieu teu aya lain nyaeta bade ngadugikeun tema bahaya-bahaya rokok. Sapertos ibu sarta rerencangan sadaya uninga, mun nu namina rokok teh tos teu asing di golongan barudak sakola sapantaran urang. Tapi ayeuna mah ti mimiti budak sakola nu ngangge saragam bodas beureum, bodas biru, komodi bodas abu, tos hampir sadaya nyobaan nu namina rokok. Komo tos aya nu jadi pacandu rokok. Kabiasaan para palajar ngarokok teh ngalantaran karayuku iklan-iklan ku rerencanganna sarta kasalahpahaman mun rokok teh tiasa ngajadikeun diri urang tenang. Tapi eta teh salah pisan. Rokok tiasa nenangkeun urang tapi ngan ukur sasaat. Ai bahayana mah bakal karaos salilana. Bahaya rokok teh diantarana resiko kanker, paru-paru, jantung, impotensi, jeung nu sajena. Ngarokok di umur dini bisa ngabalukarkeun impotensi sarta ngurangan jumlah sperma dina lalaki sarta ngurangan tingkat kasuburan wanaja. Eta mung sababaraha contoh bahaya rokok, tapi seueur keneh bahaya rokok nu lain. Jalmi anu ngarokok teh samis eujeul ngasupkeun racun ka dirina sorangan. Mun kasarna mah nu ngarokok teh sami sareng bunuh diri secara lalaunan. Jalmi anu ngarokok oge sami sareng ngaduluk artos. Komo palajar mah sami sareng ngaduluk artos kolot urang anu tos banting tulang milarian artos kang ngabelaan urang, tapi artos nama malah didulukan. Rerencangan sadaya anu teu acan ngobian rokok kade ulah cobi-cobi ngarokok lantaran bahaya rokok teh seueur pisan sareng nimbulkeun resiko berat sampai ngakibatkeun maot. Nutos jadi pacandu rokok, hayu enggal urang lirenan kabiasaan anu awon eta. Langkung sae upami artos anu biasane didulukan eta, urang kempelkeun kanggo meser anu leuwih mangpaat. Mugi biantara kuring ieu mangpaat kanggo sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.